kurang tinggal lemut bersaing dina urusan bisnis zaman sekolah. Ayeuna kurang bersaing dina urusan cinta. Aya awe meni raos mana urang boda urang ngeulian cing saha anu bisa menekan eta awe berarti eta lalaki sajadi. Jadi ngepangkeun diri akang Jajang Cigon tea anu gondrong rambutna doker kain nyoba-nyoba ngedalkeun rasa cinta. Yeuh akang Agus mandiri boga gengsi jeung harga diri kasohor bandar kue nu boga sifat mikanya jeung mika dede. Sok atu-atu sayang rek milih mana meningge kakang Jajang nu boga sifat sayang. Sok tampi geulis Kang Agus mandiri anu moal ancalinci kana janji. Mun rek satia mikanya mika cinta akang moal rek sulaya. Mun rek satia akang moal jalir janji hirup oge sagala kabeli. Mun kersa milih Kang Jajang tangtu hirup bakal senang. Geuning Kang Agus mandiri sagala rupa oge kabeli. Ah montong milih Kang Agus cintana pasti bakal gugus. Ah montong milih si Sarjang dijamin cintana teu manja. Ngepangkeun diri akang Jajang Cigon tea anu gondrong rambutna doker kain nyoba-nyoba ngedalkeun rasa cinta. Yeuh akang Agus mandiri boga gengsi jeung harga diri kasohor bandar kue nu boga sifat mikanya jeung mika dede. Sok atu-atu sayang rek milih mana meningge kakang Jajang nu boga sifat sayang. Sok tampi geulis Kang Agus mandiri anu moal lancalinci kana janji.